antena aya. Antena nama aya ku abdi teh. Antena jero dan antena luar diterapkeun. Ngan pas dihurungkeun Laila Syari ngaranna teh. Gambarna mah aya. Gambarna aya. Ngan pas didengekeun ku abdi sorana teh henteu eueuh. Tempoho bantuan like, komen, jeung subrek nya. Subrek dukung kreator-kreator Sunda Kudu Baju. Dahangan tika. Atur syawun nuhun laksa ketiga bingahan. Kadulur-dulur anu geus sunuk baraya anu geus datang pamili anu geus sumping. Nyaosan kana pangulemna kaula dina danget ayeuna bagea dulur-dulur. Nepi ka asyati iseun kieu itu sararepi. Coba itu. Biasana malamun rek biantara jeung dudungan teh sok. Ayeuna mah meuni jalan rempe abong aya corona. Lain jalan rempe dengekeun ku sia Thanos. Ceuli sia kacocokan ku ucing garong. Kadenge lamun Malik ngomong mah ngomong. Huntu eta napas ya hososan. Aing ngomong henteu Allahu Akbar. Masya we ah. Aing ngaheos na karasa geura. Aing ngomong henteu. Ye. Ye. Euy. Dengekeun budak. Sia nu budak. Aya naon? Tah gitu atuh. Aya naon? Ngomong gitu aya naon? Aing ngomong. Lu aing. Alah hayang ngagantung maneh we aing. Amin mudah-mudahan atuh. Age mudah-mudahan. Lain orang teh meuli radio di imah, weteukeun radio mah. Ngan katipu radio teh aya hurung mah hurung ngan gelombangan jarempe we kabeh gelombangna teh. Teu disada lain radiona. Ceuli sia omean ka bengkel. Bisi aya baud anu logor. Heug pageuhan ceuli sia. Ai hargana mah mahal. Volume digedean dah kalau lagi apa mana volume mana on off kaulah teh antena geus luhur tapi anggar teh disada lain urusan radio na anjing manya aya kudu kasar kabina-bina teuing sateh teh tidinya ti toko Tilur Agung meulina mah dilian ku abdi teh da cinta radio mah cinta teu hurung meuli we TV 14 in yang nggambaran sabarain TV sabarain Tilur Agung meulina mah heuh kumaha sia we 14 in tah beuli teh weutuh dirusan kene pas dibuka teh meuni seungit teh nya seungit dus nya seungit dus dan seungit tai jeung cai tai malah seungit bau ai sia kawas nu budeg masih we ah teh TV teh ku abdi teh dibeuli we aya naon nya ti Gusti ieu ku abdi dibuka teh eta TV teh colokeun kana listrik bangna dikumpulkeun ku kaula teh dina waktu ayeuna aya setrumna mah aya teh ayo beda judul ieu mah ya keun antep ya setrum nama aya biasa gitu da ku abdi ditinggal teh lampu hurung
Dina waktu ayeuna kaula rek initnya eta ka Tegal Arum rek ngilu saya marah blabar kawat adu jago marebutkeun istri anu geulis kakasihna antena aya. Antena nama aya ku abdi teh. Antena dero dan di luar diterapkeun ngan pas dihurungkeun Laila Syari ngaranna teh. Gambarna mah aya. Gambarna aya. Ngan pas didengekeun ku abdi sorana teh henteu eueuh. Jigana ieu na meureunnya volumena ruksak atawa speakerna ruksak. Ieu teh dititah ku raja. Nyata pikeun saya marah blabar kawat anu jago. Sumuhun. Eta oge ku abdi teh kitu. Da tetangga ge dionang ku abdi teh keur dalajo. Tapi anyar. Aing kudu ngadengeun naon? Cek sia kitu cek ieu kieu dudungan matak naon lamun jempe. Heeh, teh. Lamun dudungan ngomong teh jempe sia teh aja kan aing. Balik nyarekan sini. Aduh. Alah, geus dara can. Ah, can aja. Karena nyatu ngadenge. Karena nyatu jeung saweran saya sama ngadenge. Ayeuna. Uing mah geus dibere duit ku Bahamir, sabaraha. Aduh. Tak gitu ieu teh. Tak kitu naon da di mata buku. Cek ieu TV, cek ieu Lala Syari da bingung. Lala Syari teh tukang TV. Nah, teh sia nu budeg di gugubug. Sia di gugubug Gusti manehna milu sorangan. Apa jadwal tilu ieu menteri dagang? Jangan ada goana di toni. Ya. Kaula teh kautus ku raja nyata pikeun milu saya marah blabar kawat adu jago di kampung Tegal Arum. Sabab raja urang teh katari ka pati-pati kapentang asmaragama ku istri anu geulis kakasih Laila Syari. Janten dah wayahna salaria urang init ka Tegal Arum. Oh sae mangga. Saha Laila Syari teh anakna togog. Anakna togog. Iya. Nah da togog mah Gusti pi duit beuli we istrina eta budakna beuli 40 juta mah dibikeun. Oh nyeta diasongan Pajero ge daekeun. Pajero anu bana 3. Eta mah bemo lain Pajero. Abdi aya bemo tulisanna Pajero. Dah wayahna kaula rek milu saya marah. Oh jadi di saya marahkeun. Oh. Saya atuh Gusti upami kitu mah. Mangga urang pada mah hayo bejaan urang saya mangga. Ayo. Ayo naik mali Rasulina. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Ulah hilap. Sabrek.